Kumaha si Anis di WA teh dibales, di telepon teh diangkat, molor kene kituan Cikwari. Mending aing si Leha lah daripada di dieu anu sarangan bae diculik dudak ka aing lah. Kamarana ieu barudaknya wae kuari cenah marungkul keneh bae, napa mabok liwet kitunya. Unggal poe kasih bukana naon, karesel ja. Gawe hanteu kabogo tong gablek. Aya nu ngancam teh kaharti, anu hiji sesagelap, anu hiji beungeut geus belang parudan. Mending kaya mah ieu mah duanana ge balangsak, jajan ge tilok mun ulin. Geus kuseubeung ngakanan angin bae aing ripuh lah. Itu mah si Leha kedengeran mah bae di mah aku teh ngobrol sampaikan lah. Woi Leha, karena sa di mah kasaranganan bae. Dia akan cara sia, leung dia akan cara, dia akan duda. Hei sia mia ka dieu kieu. Aing nu pelamos ya, emang aing kotok dia kan careu. Oh yang kadinya. Woi sia mia, kan tumben serangan bae. Ai si Anis ka mana? Tanya hoing ge ka mana, Ba? Ditelepon teh dibalas, di WA teh diangkat, mabok genjer da beureung eta budak. Ai sia tibalik peureun dodol. Telepon teh diangkat, di WA teh dibalas. Oh, pokoknya mah gitu, Be. Coba Be kadang tangguhan sugan datang. Sih. Ih, itu mah Jasimia jeung si Leha. Baloan eta budak. Aing mah nyamper be ka imah nang orang saya di dieu. Sampeurkeun we. Woi Mia, aing mah nyamper be ka imah sia. Orang geus di dieu jeung si Leha. Ninggalkeun aing bae. Atuh sia balaon kalau ka imah aing. Sia ka mana? Ditelepon teh diangkat, di WA teh dibalas. Hah? Emang sia nelpon aing gitu, tapi kau panggilan sih di HP aing. Kontakan lu panggilan, jauh paketan beureun. Jangan, debat bae, anak kemana ya? Aman Anis. Terus nama nyeblak yang ngeuna. Oh si Wan Cikwari ngeunah beureunya. sih. Mangga saya lah. Saya nyeblak urang. Ayo. Si Asep kemana nya yo? Di tangguana udah datang. Kopi main geus beak sagelas deui yo. Kemana nongol-nongol? Engko mah yang diantar ulin deui ku aing. Lupang laing, bukan bae panggil diruyuk awi. Jamehna mah kos careuh ulina diruyuk bae. Woi Neng, rek kemarana yo, kalumpang bae kabehan. Nyaga leulis. Lah kelamang kami mah. Kilu moal. Oh, nak nyeblak. Kan serangan bae, ai si Asep ka mana? Nyaho biasa ge duaan bae kos ban ontel. Ieu sasaranganan bae dong paluku. Iya, heeh. Tanyatain lah, dia akan bayawak meureun. Di tangguan malik kesel deui. Oh nongol-nongol. Kan bae awake ka manehna mah, beungeut nage sarama manehna. Nya, orang nanya ya Neng, menang atau? Nanya naon tuh man? Ai lawan katana kamu naon? Aku lah, Terus lamun lawan katana benci? cinta. Jadi daya terakhir nanya. Ai lawan katana aku naon? Kata kamu lah, Jadi lamun dihiji kan? aku cinta kamu. Aku juga cinta sama kamu. Iya. Gombalan eta mah. Seriusin mah. Woi Kup, haram jadah meureun manya ku sia dibogohan kan aing bogoh. Sirik besep, awena ge bogo nyontok. Ini tanya kasih Asep. Siap bogo ka mana gitu? Yang tilu-tiluna aing mah. Wih, loba amat emang daekeun. Atuh daekeun lah jangan menggantong. Coba tanya bogo teh sia. Neng daek untuk ka urang. Daek beureun ka didinya. Pelet sekalian. Tuh len bungeun len. Ariel ngomongkeun ka bogo bae, ira naik nyeblak na di. Nyaho. Hei Neng cantik jangan marah dong. Cemburu ya. Ya udah, Bang Asep sama Nengnya aja. Sep, kadi-kadi tuh hayang beungeut geus belang parudan ge.
Ih, neng cek mah orang ge, orang mah ganteng dong sarulkan dulu. Deh, keren kan? Eta mah dikit sarap huntunya ngir kitu. Iya. Bang sarulkan di mana, Pak? Banget bang cara bulan ge. Kup, cangkem mau siap wae. Geus lain nya. Nah, Ya, lagi belak napa nyengir deh. lu ganteng. Tuh, Linsep, gara-gara sia sih cewek-cewek nama labur belin, sia sih ngeganggu aing bae. Sabodoteun lah, duleukeun sia cewekna beunang ku aing. Aju, janda nih dikamanakeun. Jeung sia lah aing mah perawan bae. Aisyah masyarakat janda hayang, parawan hayang. Ngaranna ge Asep Bintang. Banget kos parudan ge. Kan ganteng aing. Cek saha ganteng. Cek mah aing dong sarulkan. Kos caruh bulan. Kain lah, ayo tangkeun. Kemana? Eta tangkeun deui. Ayo. Ayolah. Amat aingnya hayang ngopi. Aing kasong be sugana aya budak keur ngararopi. Ais asep jeung sakup ka mana nya? Poka jolo-jolo. Asal lu budak mah. Jangan lah gue. Geus lah Sep, ulah marebutkeun cewek bae, benang teu jeung sia. Mending urang ngopi di dieu. Olah kup, aing ngopi. Ih, nikmat bener. Asa dunia milik sorangan, nu lain mangontrak. Ih, gila aing ngadenge sia Sep. Lebay. Dah, aya naon sia? Ngoceh bae sampai ka denge ka ujung Monas ku aing. Naon sih Lot? Emang suara aing toa ame kadenge kamona segala. Aing ngomong kulamo kolot-kolot ting bating. Oh, yolot bonen. Naon sih? Aing ngomong kula mau srek. Geus sedek lah ulah ngomong bae. Anjur aing hayang ngopi, geser Syakub. Di kopi na kos kitu amat. Urus si Asep eta. Aing lah aing aya urus si Asep teh serang wae mung lah, sok bau mah mah. Bau Aye. jigong. Ai eta olot aing ngomong inajiseun. Menyai kolot di bere kopi urut ada sia sadaekna bae. Teu enak aing lah. Atuh si aku nu ngabeakeun. Ya itu budak tuh. Perkenah koin, juga naik kopi. Wih, kopi ya. Ngeunah anjir. Minum lah gue. Mantap. Eta si Kiwil main beak-beakeun bae. Meulin teh sia aing ge hiji kuduaan. Oh nya, meniru hai eta nikmat amat nyeruput kopi. Ih, eta mah ditawaran ge atuh kopi ngaranna ge. Wajar bae diinum dibeakeun di tadi inum henteu aja ngembung. Sos. Ayo peluk ya. Tuh ngopi gratis mangeunah dak. Nyodoh henteu, meulih henteu aing. Ih, ting bating sia yang gratis bae. Nya si Kiwil yo, tugu zaman kuari masuk ka WC ge mayar nu gratis. Ih, dak ari sia ribut bae. Aing ngopi keur kikian mah wajar bae lah. Aja aing sok iluan yang sararia. Ari sia kitu Ulah ngaributeun kopi. Yo, aing boga tebak-tebakan. Naon coba budak leutik sosorodotan. Naon tuh? Anjing. Tebak we sia. sia tong ngarti, aing nu ngarti. Naon? Budak leutik nong toteh ngabay sabakeun letak. Nah, ayeuna aing boga Sep tetebakan. Tebak usianya. Agra. Luhurna tudung cetok, handapna tudung cetok, tengah-tengah koneng, aya usian. Ayo tebak usia. Naon tuh? Ini meureun. Ari sian ini. Uya. Is lain, kuya mah ngeun hiji doang, aya sukuan. Nyaho, henteu kabehan, ku aing dibejakeun. Naon tuh? Jengkol Sep, paragi dahar sia nyaho meureun. Eta. Alah, jengkol. Ih, ari ku sia dibukakeun kanan kiri kan aya tudung cetok, tengah-tengah aya kulitan dibukakeun, koneng kan, tos salah kan jengkol koneng jerona. Dicokot pakai col sambal kan ngeunah dahar jeung sambal tauco. Dahareun wae atuh. Tah kitu. Bae. Betung ya malah. Tebak-tebakan ya ayeuna. Jauh bisanya. Ucing naik tinggal nanah hayo jawab. Buntutna ayo gerak. Salah. Tinggal ngising. Salah. Tinggal tapakna katanya naik ka luhur. Lasang geus lah nyararabenya. Naon tuh? Tinggal turunna lah. Sia ku goblok. Ah bener sia. Engge boga tebak sia kabehannya. Kotok rintik nonggeng ka langit. Naon tuh? Anjing. Tebak non, sarenya ho.
sia mah aya bae kotok nongeng ka langit. Eta mah kotok rendogan moron. Salah. Nantu Panas. Jubur siang racak panas. Sok kalau wong mangge gajah kerepak. nantu Tanya ku sia naon sia bisa henteu ngejawab. orang tak bisa. Ayo bisa. gerak. Cakup dah. Sia dan kup Supir meron. lain. Nah. Lihat janda mampir. Sumpah. Janda we janda. Jawab ke sia. Oke. Ayo gerak. Nih ragak sorak. Naon ya? Sia tanya hawil. Ayo. Sia kup. Ento. Tah kuang dibejakeun. Ku sia terus ke nyawil. Ayo gerak. Baralak. Hulurna naon wil? Balukang. Si Asep Asep ngisingna cuka. Sep, Kiwil, Akub, barang na bulet, kariting, ngeunah dihakan, tah tebak usia. Nantu Mana tuh? Tundun. Tundun lain, tundun mah rambutna doang keriting, nyerah kabehan. Nyerah. Mie gelas, kan bulet di wadahan kena ieu diseduh, ngeunah. Yuk. lapar bae. Lapar ya mah botong. Mun lapar urang ayeuna balik babarengan. Nyanyi. Oke. Ayo. Gelang sepatu gelang. Gelang si Rama-Rama. Mari pulang, marilah pulang bersatu gelang. Gelang si Rama-Rama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Bolehlah kita bernumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa. Kamarana ieu barudaknya camaron culba. Itu masih leha kayak di ima. Berkenlah koeng, ayo bantu ngobrol. Ih, itu si Mia balon eta budak. Aing mah nyamper beka imah horeng eueuh. Ih, horeng eueuh. Woi Mia, aing mah neangan sia Woi. Hosinya. Orang dek nanya menang teh ya, Neng. menang tapi nek nanya naon tuh. Nanya iyo, ai lawan katana kamu naon? Atuh akulah Lamun lawan katana benci. cinta. Terus si Jideyo terakhir. Naon tuh? Nang sih.